Para mitra kaum dangu wilujeng patepang dangu deui mitra sareng simkuring manganggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Atunun kana parantos maparin like, komentar sareng subscribe-na. Mudah-mudahan kasihanan sing dibalas ku Gusti Allah ku kasihan-kasihanan langkung ageng tinu dipasikeun ka manganggang. Mangga mitra, wilujeng manco Dongeng Sunda Manganggang di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Saberas teu nyangkong tingkan waktos urang kawitan we dongengna. Prung Ari Nyai Mas Kenting Manik harja tumanya pantuloy ngaraton didinya dina caringin kurung deuleu sapeung sok nembongan kanu kawenehan mah ngarupakeun istri geulis eta teh kitu nanti ari manggih nu kasep rek ngabandang ajakeun bumen-bumen kitu tagan agan dongengna teh nu mawi sing atos-atos panagan teh kasep pilih ka papagku eta cek Mirta ka Den Surya dikitukeun Den Surya ngahulang we ngadenge carita Mirta teh ras inget kana papanggihanana basa poe pasar teh lebah dinya pisan buah juri gitu cek jero hatena lebah caringin kurung pisan mimiti tembongna teh nyemojang buah heuh lu tembong teh bareto eta ngahajar rek ngabandang manehna da buktina inget we nepi ka ayeuna oge birigidig awakna birigidig moal cenah juring make campur jeung manusia kitu tungtungna jadi bimbang aya percaya aya henteu tapi nilik antiumna jeung pamuluna mah asup sieup jeung pamulu anak ratu najan ratu siluman oge ngahulang we Den Surya teh mani ngajongjongan rek nyaritakeun papanggihanana teh ka Mirta jeung Harja asa era sieun disarabut diharowan ku jurig disedem wae dina hatena teh tapi aneh ingetan teh bet nyolok wae eta kunenggang pisan saliwat aya sangkan ka urang Cisontrol pedah bejana di ditu loba nu geulis tapi da keukeuh asa lain lenghoy padesaan. Agan nah laras gitu agan pangualan teh cek Mirta rada asa-asa naon teh Kang Mirta Den Surya ngarenjag asa kagebah pedah keur ngalamun nyemojang teh ya semuan bade ngarasakeun mundai ka goci oh mohon di mana kitu ari goci teh leuwih Cijolang agan di kaso tacannya agan mah angkat ka kaso nembe dugi ka kontrak naon geuning di Sukasari teh oh eta kontrak Gunung Bitung tah eta laras mohon Gunung Bitung kalebak sanes mudun mohon agan nurut gue di Tamiang Ropoh mah tiranca bingung oge tabih doi tembal Mirta kalayan Daria tah dugi ka dinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mudun keneh tidinya ti ranca bingung tanya saya deui kalayan penasaran teras we mudun agan nah aya ti ranca mudun kumaha agan nah aya ti ranca mudun pan ari ranca mah biasana aya na di padataran
Duh kadaya mah dina lamping agan. Ongko dayana mah tos teu siga-siga ranca. Leuweung galadegan we bukti nama. Oh gitu. Semohon. Wartosna baheula tilas Arya Sacanata Senapati Panjalu. Kapidangdung didinya teh agan waktu diudag-udag ku urang Mataram. Nyatras we di ngaranan ranca bingung. Orayna ge tos lalukutan didinya mah agan. Wah, Mirta mah ari ngomong teh. Moalanya orang lukutan kawas catang we sia mah. Ceuk Harja bari garo-garo teu ateul. Sok teu percaya. Pan orai tapak deuleu. Loba nu kasamaran. Gek diuk ngareureuhkeun capetas ngalasan ari gulusur teh catang nu didiukeun na maju. Si goreng teh eta orai tapak euy. Bade angkatnya agan engke teh. Hoyong-hoyong ka ditu. Tah, kantenan we. Ulah teh angkat agan. Syukur ari hoyong mah resep geragan maca krama di sisi leuwi. Mangkaning sok tungkep di mana-mana nu karumpul ti dayeuh luhur ge sok parudun eta teh. Mundai agan. Mitra kaum dangu. Juragan Surya imut surti telila leos we muru deui ka kantorna. Mitra kaum dangu. Heuleut saminggu dina seba minggon bendara wadana nimbalan ku kaso supaya tatan-tatan sesadiaan rek kasumpingan. Rek kasumpingan pangaulaan jeung Kangjeng AR saputra garwa ngadon macakrama mundai di goci. Kulantaran rek kasumpingan pangagung teh lain kuwu kaso wae nu katempuhan teh. Kabeh kuwu sakacamatan kapeto kabeh. Kapeto gawe maksud teh. Teu kusi ari ngodok ka kacamatan Raja Desa jeung Cisaga mah. Jabat nyieun pasanggerahan jeung balandongan teh sapuratina katutuangeunana digotong royong. Kitu deui keur karesmenanana. Dibagi-bagi ku pribumi kabagian Nayuban. Ronggengna kudu ti kadipaten cenah ambeh teu ngerakeun kitu. Nayaga mahkeun bae cenah nayaga kukut oge asal tukang kendangna ulah teu sisanta. Nu geus apal kana rengkak ibing menak. Ari pantun bagian kubu anu reog bagian kubu anu katut kalais-lais diayakeun. Tuangeunana setor atahan olahan istri-istri para priyayi sarupaning endog, hayam, beas jeung sagala rupana naon ku hanteu. Sakitu sewang sakieu sewang jabas sapi penciteun mitra. Sapi penciteun eta mah bagian ku pribumi. Nya antuk nama sibuk nu ngabadantankeun keur nyayagikeun pangagung wae bendara wadana jeung kubu teh. Dina seba minggon harita mah gancangna carita isukna ger beja nerekab sakacamatan. Bangsa palika geus dijangjian ku sakuwu-kuwuna ulah nyaraba jauh cenah titah teteleuman. Ngalaan lauk ti jero leuwi atawa walungan. Tukang resep lalajo geus karenyeng ngadengerek aya ramean rongkah teh. Tukang ngiru hayang gera-gera seselandap pasasedek di palang lajoanan resep tual toel bari nyenggolan nu leuneur. Teu karasa nyerelekna waktu. Wayah lohor agan Surya atawa sea teh mangkatna sabadang kantor dibaturan ku agen Mirta jeung Harja. Bendara wadana mas saputra garwa isu keneh arangkatna teh geusan nyampakeun tamu di ditu.
Ada rombongan pangagung tidayeuh tadi ngaliwatna teh wanci rumangsang kana mobil nepi ka Gunung Bitung da tidinya mah diambung ku kuda jeung tandu. Mitra kaum dangu, saparat jalan sugsrog jeung nu papadare ka ditu malah anu niat rek mundai mah geus maranggul heurap sagala. Siga tungkap jelema teh kagosik kabeh harja, cek Mirta ka Harja. Parongpong ge lembur teh euy. Warung ge loba nu tarutup kadari itu meureun nya ngaradon dagang di sisi cai. Kapan nya? Kari awewe meureun jeung barudaknya. Mun aya karaman teh lapor meureun nya, ngan sakeak dikerid katut ini-ninina. Kapan urang ge selaku petugas keamanan kalah ka dieu. Di pikiran teh atuh Mirta, keun wae eta mah bagian Sukarta jeung Adman nu tunggu lembur, pandeng saya babagianana. Geraheun da melangkah barudak jeung indungna. Makanya geus sakolot kumaha geuning. Kumaha teh? Jaga ning geto mah barudak cenah. Baris aya rampok kawasen. Galakna ka bina-bina. Tinu gede ngaduk ka tinu leutik nyiwit. Huap kolot di dodoho, huap budak diasaan sabeakna. Teu kagihan atuh. Heuh nu bogana mah kabagian lewehna we nyawa beja mah deket sapua angin lah daratangna ka urang mati penulisan cenah penulisan eta kitu pentaseun cijolang nya meureun cokolot we kitu oge makanya urang ayeuna rek abrek-abregan ramean si jolangnya bu ayeuna datang si baradul teh piraku ari ayeuna onamanan pan tadi cenah jaga ning geto jaga ning geto teh cek baheula panu nyarita oge kolot baheula lain da ngadenge tengke cenah geus tereh ka kiamat datang nu ka ditu malin pokok tadi orang ke kumaha teh jelas maksud teh teuing lah teh nyaho bo ayeuna bener tereh kiamat da urang mah teu nyaho tu da mulai nu nyaho ngan aya ari ciri-ciri na cenah wong wadon ilang lah naon teh geuning Sundana mamun awewe geus leungit kaya rana geus warani ngadagangkeun orat di mana-mana. Gak kene atuh nyari kitu mah. Da ayeuna mah can aya nu wani tumbrok-tembrah kitu teh. Acan. Engke geura. Dinu tahun 2025 meureun. Loba nu neremong-nemongkeun yang tai geura. Dinu aplikasi geura. Ngan geus aya kacacarakana mah euy. Di saramping gejed milo teh naon atuh maksudna teh ari lain ngadagangkeun bitis mah. Lila-lila mah teping-ping nu di darah teh. Tah, mun geus kitu geura tatan-tatan we mah pakiamah. Ngayonan rampok kawasan heula lain kakarak ngencerikan pikiamaheun. Lain ayeuna rampok kawasan mah lain, eta mah lain lawanan urang. Pancek ugana oge garalakna jeung rampusna alhamdulillah can puguh karandapan barna oge ku urang mah. Karunya ka anak incu we. Mitra kaum dangu. Ngadenge carita Harja pajar awewe geus mimiti ngadaragangkeun bitis ras sobeh juragan Surya teh ka Nyi Juju. Basa bareto babarengan lempang dinu leueur. Manis siga nu ngahaja nyingsatkeun samping nepi ka tembong bitisna sapotong. Nejok kitu teh teu kaampuh ciptaanna mapay ka luhur. Cenah cek Harja tadi jaga mah mun geus tereh kiamah kaluhurna oge lain samatawangan wungkul ting talambrak di mana-mana. Kakarak nejo sapotong ge bitis Nyi Juju asaya da katohyan kuno bogana. Angot meureun geus ting daradae di jalan. Mitra, maranehna teh nyarahun kumargi dongeng lila, mitra dongeng beuhebeul, dongeng baheula. Padahal kiwari zaman teh geus jiga kitu naon nu diobrolkeun ku maranehanana. Mitra kaum dangu satia dongeng manganggang. Tepupuguh ingetan agan Surya alias Sea teh balik deui ka Nyi Parawan anak Haji Sujai. Nu geus kungsi disangkeh dipayang, nu geus kungsi karasa ginjalna kana leungeun.
Ras deui kana carita ti Agan Harja basan nepikeun beja ti Madhadi teh. Pajar Siruyung wani nyamber igana teh dikongkon ku si Rosid kabogoh Nyi Juju. Bareto karasa ginjalna si Neuhner teh. Kamari ieu digesan main bal karasa gedakna ruyung kawung kana igana teh. Teu ku hanteu ras kana ambucuyna imut itu piraku mundur ku atah-atah. Kitu cek gerentes atina dina mangsa harita. Sasat dirina datang karancah teh lain palid ku Cikii. Tapi ras ingat kana teureuh piraku sekeseler Pangeran Kornel kudu marebutkeun gelung onamanan. Asa taya ti dituna. Ras kana antiumna kana pamor jeung pamuluhna asa beuki nancep bae dina ingetan teh. Rek tuluy dilamun kaburu kapegat ku dongeng Mirta. Pajar Nyimas Kenting Manik sok nembongan. Jurig teh ngahaja cedah ngadon ngabandang lalaki kasep. Najan teu pati percaya tapi asa rekeuna. Debuktina hatena asa kabandang ti bareto teu poho-poho. Kaeta kawewe nu hiji deui anu baheula katempo di pasar teh. Moal liren heula di dia Agan, cek Mirta. Den Surya ngagebeg asa kagebah. Di mana? Bilih bade ngaleungeut heula itu di warung. Lebah mana ieu teh? Sea bari reret. Pantam yang ropoh ieu teh Gan. Tinggal itu di Lebak Cijolang. Waasnya Agan. Itu sawah tambir mana sigat tangga di Alketipan tingali. Palih dituna pentas ditu palih kiwa wewengkon Cirebon tuh. Tuh, leresan itu ketinggali haseup ngelun. Ta lemur ku Ta Agung eta teh. Dugi palih tangan mah kalebet ka Banyumas. Tuh leresan itu tuh daya luhur tuh. Ketinggali itu tangkal nu rada nyong colang. Asa was-was teuing leresan dieu nya. Mani plung-plung ka mana-mana. Laras tuh tinggal itu Agan. Palih girang pisan lebakeun ponclot gunung nu pangdituna tuh. Ta eta teh haur ngambang. Saur sepuh ke upami kiamat. Urang dinya baris merentas kana rakit hanjatna di dieu di Tamiang Ropoh. Wah ngaco Mirta mah ngaco, cek Harja nyelang nu keur cacarita. Di mendi aja lemah kanjat rakit anu sum kiamah. Jure ge malodar kiamah mah. Sanes kita Agan, sanes dina kiamah, cek Mirta bari ngabelengeh sorangan. Sate acana saur sepuh mah. Tah geuning rada mundur beungesan dari kagebah mah. Tembal upas Harja. Engke cenah upami Nusa Jawa dikeum ku Nyai Roro Kidul, kantun dua pasir nu tembong teh Agan. Haur ngambang sareng ieu tah Tamiang Ropoh tah. Nah make dikeum cenah? Tanya Sea penasaran. Pan maehan rampok kawasen teh asa balad-balad. Maehan rampok kawasen geus garung tuh dah. Kaya nu ngelehkeun jelema mah. Dikeum weh. Tinggal nu balageur. Nu teu ngabalad ka rampok nu salamet teh. Kitu cenah asana. Nu marentas di haur ngambang teh urang Cirebon sareng turunan Pajajaran di dieu eta teh Gan. Teras maruru ka ditu ka Pangadegan. Har. Pancena ka keum sakuliahna. Di saatan deui Agan. Rampokna tos paraeh mah. Sangeunna wae Mirta mah nyarita teh. Harja nyentak. Da kitu ti dituna. Di mana Pangadegan teh? Duka Agan paling dinya nama. Nu nyarioskeun oge teu terangeun kitu weh cenah di dina e-bookna. Nu matak sing eling salawasna euy tong hayang jadi balad itu ari hayang salamet mah. Ngimpi di angin mandi atuh. Palias teuing kudu daek kabawa ku sakaba-kaba. Nanada teh hayang diaping di jaring sangkan bisa kumpul riung ke di ditu di Pangadegan mun baris mah kaumuran mah kitu tah. Hayu urang ngeureuyeuh deui yuk cek Harja. Panrek ngabandrek heula. Tong tengah tayang tembal Den Surya alias Agan Surya alias Sea beri terus lempang. Agan palayeun ngaraosan bandrek mawat. Nah disebut bandrek mawat. Panu dagang masih mawat. Moal bau kaleng geragan bandrek di dieu mah. Da kerewungna ge tina pariu. Dileutna ge dina batok mah gegeragan bilih kawaranan cek Mirta kalayan Daria. Mitra kaum dangu. Leok weh ka warung gek tiluana dariuk dina salu nu kangan dadasar. Daresep nyawang pikawaseun ting suruput nguyup bandrek dieutik-eutik bari ditiupan.
Geus beak sabatok sewang bring deui nuluykeun lampahan mudun rugtug. Nepi ka nu cara neom, lebah rembetan leuweung ranca bingung, breh tembong di beh lebak loba jelema ngagimbu. Anu eta si kapaci weuh. Cek Harja. Buah rampok kawasan teh euy. Mirta hariwang. Wah, sok teu lumrah. Hayu gawat buru-buru bisa aya kitu kieu hayu. Cek Harja. Lempang di gancangan awahing ku penasaran. Srog. Kanu dijugjug, breh weh nu diuka dina batu gede. Dirariung ku batur-baturna. Bitisna handap pentur dibeungkeut ku areuy. Kunaon eta teh? Geuning? Geuning si Kaki Sumardi? Tanya Upas Harja bari nulak cangkeng. Oh, sumohon. Cek nu saurang, nu sukuna dibeungkeut ku areuy. Kunaon eta? Geuning eta suku dibeungkeut ku areuy? Dipacok orai, Sun. Dipacok orai, iraha? Bieu Sun tuh orayna ge. Cek nu ditanya bari nuluhkeun ka tengah jalan. Ari breh teh oray welang sagede indung leungeun. Awakna geus pejet dan pada nenggeulan ngan tembong bututna mah usak-usik keneh meusan. Candila tayohna mah. Mitra kaum dangu. Bangke orai teh kuden Surya atawa juragan Sea teh di deketan. Gog nagog kudiwal peso tikal tina saku. Hulu orai teh diturih nepi ka beulah, polona dicokel, sok diwadahan ku daun, benang mangalakeun. Srog den Surya kanu mantas dipacok orai, nu ngaranna Mang Sumardi cenah nu keur ngurutan sukuna. Mana tapak macokna teh? Oh iya gan, tak iyo. Tembal Mang Sumardi bari nuduhkeun nu rada geuneuk dina dampal sukuna. Sok beureum sok, cek den Surya tuluy ngaharewos kanu sejen. Telila Sumardi pada ngarejeng dicarekelan leungeunna jeung sukuna. Tetep pasini deui gawat lebah urut huntu orai teh diturih ku peso. Ger getih ngaburial. Wal polo orai teh diwawalkeun kana tatuna plok dipopok ku daun babadotan benang meuweung. Aduh! Mang Sumardi ngagoak awahing ku nyeri, tapi teu bisa kukumaha. Da pada ngarejeng teh. Ku siwal deui den Surya ngodok sapu tangan tina sakuna, ret weh. Dipake meungkeut tatu. Geus lah moal naon, engke jag-jag deui. Cek den Surya bari nangtung. Kumaha gan ieu tali areuyna? Cek nu saurang. Keun we heula, kendoran we meusan. Kedah dianteurkeun bawa ka lembur. Ari hayang tuluy milu ka Goci mah keun wae cenah milu karunya hanas jauh-jauh. Bisa rek milu Mundai ngan kudu ari sinareureuh heula mah, sajam 2 jam mah. Urang mulu ka dinya atuh tah kalandeu ka imah sanari. Cek nu saurang. Kaduga leumpangna. Deket dah didinya tamengkol brewe. Kaduga sugan. Kaduga teu. Oh, sugan kaduga da nyeri teh urut nurih bieu ya aduh. Bokna deui bari anggar cecengiran nahan ka peurih dina tatuna. Halusna mah ulah sinawa ka diteuteungkeun atuh. Ari nu kaduga ngagandong nepi ka dinya. Upas Harja tumanya. Keun ku abdi, cek nu saurang, awakna jangkung badag. Nu matak nawarkeun tonggong teh bane kuat meureun. Horeng aya ki alpasan. Upas Harja karak ngeuh yang didinya teh aya ki alpasan. Bandar nangka nu sok mulia nangka ka dirina. Kakara kadeu heula. Da ieu kabeungkeut ku Ki Sumardi yeuh. Pek atuh gandong wayah nanya katempuhan da urang nu pang kaduga na meureun. Mitra kaum dangu. Bring ngaleut ngiringkeun nu ngagandong, kawas ngiringkeun budak sunat turun mandi. Barang nepi di masan hari Mang Sumardi mah sabatur-batur ngareureuh heula. Sea mah jeung Harja katut Mirta tuluy murula leumpang deui rek ngajugjug ka Goci teh.
desa kaso kasampak parongpong. Loba imah nalingkreb da jelema na siga bae kalawi pamundayan. Basa tiluan liwat lembur breh manggih bebera. Pikabetaheun bubuhan alus piara. Dina pager ngarambat paria gengge keur mejehna buahan. Balongna make tampian pancuran ngageledeg caina herang ngagenyas. Ya Allah, air resep-resep teuing nan jo bebera manira resik kieu nya. Geura itu saungna bangun garna pisan. Cek Den Surya alias saya bari di barungku paromana nu maramai. Majehna ada bebera ku hormat ieu teh gan. Cek Harja bari ret ka saung, reka tampian. Tuluy ngahulang. Aya kabita jeung cabe meniruh kitu tuh. Itu gara terong masih gamana jeung pisan. Kari makal uyah we jeung tarasi, pira ku mun teu ngahimal desa si balong. Nyarja. Tuh murid wae puji teh nang tanggo si euy. Upas Mirta nyelengke ngomong gitu. Geuning sada-sada hawar sora gamelan. Sea bereret-reret. Pan itu digoci agan. Asa waas asa ketirnya agannya. Sakuruling bungking gunung ngalumuk. Sea nawalungan kasawur kosora gamelan. Meni asa di negara siluman. Asa-asa di nanggewer euy. Cek Harja. Aduh, cenah bari ngarahuh sorana me harosos. Di mana Kang Harja? Di nanggewer kan. Di lamping Gunung Sawal, tonggoheun pagar ageng. Enak iraha lah lo kabeh dinya. Basa-basa antren di genteng. Nah, aya mas antren ngadon asuk-asukan ka lamping gunung. Aneh kawas paninggaran. Lain ngagulang gambar kitab. Hah? Lain ngagulang gambar kitab bari ngaji teh. Harja nyelang ngarengap. Memeh nembalan. Panona red deui katampian. Red kasaung pok nuluykeun deui hanca omongna. Saminggu sakali ajenganana teh sok ngawuruk santri awewe. Cek Harja sorana ririh kawas nu ngomong sorangan. Katempo paromana jadi alum. Tungkab ti mana-mana, ti Cipacing, Tegalega, Tagog jeung ti lembur-lembur sejenna. Malah ti pentas ge ti Warudoyong loba nu datang. Santri laki teh asa dipestakeun, mamayu ngumbar panon saminggueun. Heuh kuloba awewe. Lila-lila aya nu cop kana hate, tuluy masket. Itu nya kitu sigana. Wawuh weh. Nyi Titi ngaranna teh. Urang nanggewer. Geus kitu mah gilig hate terek diajangan. Lewas weh. Teu mawa batur daludeung. Nanjak sapanjangna jalan teh. Da ka lamping gunung teh. Kilang kitu teu capek ieu, resep we nu aya. Rek tepung jeung bebene apanan. Saparat-parat jalan pamandanganna teh pikawaseun wungkul, plung-plung ka mana-mana. Di memunggang kitu atuh kawas tadi di Tamiang Ropoh. Ngan ari di ditu mah leuwih alus. Kusabab memunggang teh tepegat-pegat sapapanjangna. Mata kuas teh. Barang seru ka sisi lembur nyampak pasawahan mayapak. Turu-turu sisi jalan ken cakatuhuna solokan ngagolontor. Cai ngagenyas herang. Ret kalebak, ya Allah, asa teh bong kabeh dunia teh. Ari teh sok teu lumrah. Temong dunia sagala. Awaing ku ngamplong eta teh Mirta. Awas ka mana-mana. Sanajan ka bebene geus sono oge tapi da melangkut teh tenjuan teh. Nepi kawaseun. Nah da eta mah nepi ka bari mundur lempang teh. Keur kitu ari gebeg teh hate kagebeg, ngadenge nu nyalukan barang deret sing goreng manehna keur ngundur. Bari ngelek ayakan leutik, nyeples kieu tah tempatna teh. Tak kieu tah, tu balongna tuh tampianana sarupa pisan. Hutan kitu Kang Harja? Sumuna kan. Ngan saungna ada beda potonganna gan, tapi resikna mah sami kan. Nah, tuluy kumaha geus kitu. Tah. Geus seubeuh ngawangkong di amben saung, bari ucang-ucang rerendengan, bring ka imahna. Jeung kabeneranana teh di aku di kukolot-kolotna teh. Geus asak sangu brak dahar ngariung, deungeuna goreng lauk mas. Benang ngarungkup ti pipir imah. Sambal dicoel ku seupan, benang mah mundur tadi. Lah, ngabibitah Harja malah beuteung geus murilit tadi lapar ieu tuluy kumaha caritana. Geus kitu mah meh unggal minggu nganjang teh. Kakolotna geus balaka niat sanjana. Nepi weh ka bulan puasa, nyalang balik ke lembur. Da usum libur ngaji teh sabulan harita teh. Tuman tepung unggal minggu hari-hari teh sabulan ngangkleng tepat tepung, pek we geura pikir. Mani asa panjang pisan bulan puasa teh harita mah. Asalila
Lebaran can las gambarnya yang HTT melangku yang ada di dadaku. Wanci kadinya deui basa datang ka pondok teh saking geus sonona ukur nyimpangkeun babawaan we jeung ngaturkeun oleh-oleh ka ajengan. Terus leos nanjak deui, da berang keneh. Tempat luak lieu kana tetenjoan harita mah. Hayang gara-gara gok wae. Srog kabeberanana teh tembong ulam perang euy. Jeung sigarada bubud ayeuna mah. Heuh harita maksud teh. Teu katawe sameurnya bubuhan usum lebaran teh. Geus kitu muru ka saung ade nyampak teh palupuhna geus bayatuk. Kawas tara aya nu ngadiukan. Ret katampian saat. Ih, aya ku parangling harita teh. Eta mah cek hate wungkul. Sing goreng kulana ka saeuran ku laladeg. Mun reneh mah daek mang ngadukeun da geus asa nu sorangan rasaan teh. Geus kitu mah gidig we de ngagidig. Ngagidig ka mana? Muru ka imahna. Cicing atuh tong nyalang wae bisi poho deui yeuh. Barang nepi ka imahna kasampak teh geus loba jelema di buruan teh. Asa-asa rek aksrog teh asa-asa bari hate tepetot ngagarantes aya naon joro-joi pikiran goreng bawa nyi titi rek dikawinkeun siak getih naik ka luhur euy sanajan harita pada ngahiap oge asa teu puguh we lebah golodo geus rog jeung bapana gabrug itu ngarangkul tuluy nuyun ka jero nah atuh agan kumaha Kang Harja nyampak mayit ngalonjor di tengah imah agan innalillahi bari dina kayan terus diruruban ku boe larang. Innalillahi. Terus kumaha Kang? Terus gitu. Ka mana buah pangacan abdi harita kan? Kaheula gan tong waka innalillahi. Nasa nu maot teh atuh harja. Nyi titi atawa saha? Kapanan layonna ge diruruban ku boe lain. Atuh rek indungna rek nyi titi oge ari maot mah anggar kudu innalillahi panginten Kang Mirta. Oh, kelan atuh Mirta pan can anggeus dongengna oge. Terus kumaha? Terus gitu Kang. Emak anak titi gitu nu mau teh cek pikir teh abdi ati agan. Nah lebet manah we nu eta teh tah. Nya bener indung napan? Tuh nya Mirta mana atuh eta mah. Anak pok teh indung na ngabejaan. Nya geuningan nyi titi pisan nu mau teh agan. Innalillahi. Innalillahi. Goak abdi teh ngagoak bari tuluy ngarangkul layona. Teu sak deui geus kitu mah agan. Maneh anu tilar teh. Semet dinya ingat teh tuluy nama duka teuing. Kapiuhan abdi teh. Ingat-ingat deui geus dina ranjang di nggon. Barang ngulisik tuluy hudang mayit titi nyampak keneh. Tilar gayang digotong dina pasaran pada nyaram ge keukeuh kuring teh milu ka makam Mirta. Kitu tah Mirta dongengna teh. Sugan teh indungan nu maot. Kumaha geus kitu? Meunang 10 poe di anak didinya teh. Kagenteng ukur nyimpang nyokot papakaian wungkul tuluy wae balik ka lembur. Takutin hal eta meni asa hirup deui mah teh Mirta. Basa nunjuk pamandangan nu kawas kieu yeuh. Nya jadi inget ka zaman harita. Cek Harja bari sup asup we nguru ka saung ada ucang-ucang. Mitra kaum dangu. Mirta nuturkeun, tapi dan Surya mah teu pipilueun. Dirina mah muru ka goci teh sorangan. Teu sieun sasab di dinya mah. Da soragam lanana oge geus kadenge hawar-hawar. Na Mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum geusan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang geusan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinabaran sari tutup lawang sigotaka permios.